Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng Kang Deni Seludnya. Henteu kanja kumaha dararamang sadayana. Alhamdulillah baraya YouTube meleuweung seni di mana we ayeuna. Anu daya di Indonesia, di luar Indonesia, sakuriling bungking anu nyetel khusus dina channel YouTube Leuweung Seni ieu. Mudah-mudahan sadayana ya dina ginanjar kaulujengan sehat lahir, sehat batin. Tah nya oge kereresan disarengan oge ku operator utami Kang Bayu Banjar Purnama anu sakumaha biasa ngarencangan pribados kanggo ngadongeng ya urang ngadongeng lah urang istilahna meeling zaman kapungkur geuning airek kulem teh urang nalika nuju alit nya sok dipangdongengkeun geuning nya boh dongeng sakadang kuya sakadang monyet gitu nya sakadang babi eta naon we kitu nya tah ayeuna mah mang bade eta nepi akang tong mangkeunah da ngora keneh akep dieu nya Kang Deni baris mangdongengkeun kanca baraya YouTube sadayana teu dina wengi ieu. Dongengna naon atuh cenah Kang Deni? Tah, kulantaran pribados maresep kana wayang teu urang ngadongengkeun dina lebet carios wayang kanca tah nya. Daeri dongeng nu itu mah seueur geuning ku para pendongeng nu sanesna dongeng anu boh percintaan persilatan sanes kanten terus aya pangintennya tah pribados mah baris ngadongeng teh dina wangun carita wayang teu aya lepatna kitu nya. Oke hapunten kepada dalang utamina dalang-dalang boh dalang senior junior oge dalang maestro boh pilih niten boh pilih ieu jalan leunjeuran cariosna kirang utami maklum pan aya paribasa ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana teu nya. Referensi anu dicana ku pribados penginten teu saluyu sareng referensi anu dicana ku para dalang sadayana teu sawios penginten da nya mohon dan penting nama pribados mah ngadongeng nu kapenaku pribados itu nya referensi. Nah diantos oge komena terus oge like sareng subscribe na oge diantos kritik opbawena kritik membangunna demi kelancaran ieu acara dongeng Sunda anu dina live streaming ieu nya. Urang ngabantun ayeuna teh episode anu kadua sabada kamari episode anu kahiji nya kamari teh episode anu kahiji teh naon kanca masih emut kamari teh nyaeta Guarsa Minantara. Ayeuna urang majeng kana episode anu kadua kanca tayang anu kadua dina live streaming ieu nyaeta dina carios Pergiwati ya mohon mangga urang sambil nyepan sugan aya pulunganeunana boh hadena boh gorengna anu hadena urang canak anu awona urang picun sing jauh gitunya mohon yuk kanca oge sateucan akang ngadongeng hapunten boh bilih suantena maklum da lain tukang dongeng akang mah nya profesi Kang Deni saukur pangrawit atanapi bahasa urang nama nayaga atawa tukang kacapi gitu nya. Tah urang lajengkeun nyangakeun kanca dina jejer carios Pergiwati. Alam anu endah manuk recet di sarada cai curcor di walungan cai nyusu hawa matak seger karasana matak betah merenah lamun ceuk urang Bandung mah genah merenah tumandina ceuk salegan urang Bandung. Matak betah
pas pisan lamun di eta tempat keur nyuprih pangarti keur ngala pangabisa. Di mana atuh ieu tempat teh anu endah tumaninah teh? Nyaeta ieu teh di pertapan atanapi padepokan Andong Ganjana. Hiji pertapan atanapi padepokan Andong Ganjana anu jadi sesepuh di eta padepokan daya kajabi sang pandita atanapi sesepuh padepokan Panita Mandikara. Ari Panita Mandikara teh kagungan putri atanapi putra nyaeta Endang Manohara. Endang Manohara kacarioskeun di dieu teh ditikah ku panengah Pandawa Arjuna nanging yuswana panginten henteu lami kaburu tutup umur dipundut kudu rahayu dipenta ku Nu Maha Kawasa. Anu jelasna tos mukswa teu aya dikieuna. Hasil pertikahan Arjuna sareng Endang Manohara ngahasilkeun putri dua kembar. Nyaeta Pergiwa sareng Pergiwati. Dua remaja putri anu keur memeujeuhna Kanza alus laur hade tangtung geulis bawa ngajadi endah bawati kudrat ceuk paribasana matak ti Gurawil bajing matak ti Soledatuma ku kagelisanana mun reungi teh mah matak nyoledat ka ieu Dewi Pergiwati teh. Alah ku saking geulis-geulisna ieu teh mitra ieu ya. Para jajaka seueur nu kagendam boh ceuk paribasana aki-aki ge nepikeun ka murid lamun teh mah neutup ka ieu Pergiwati matak deung-deuleueun kitu umpama seug digamarkeun. Kaasuh oge nyaeta ku hiji pangasuh anu ku Pandita Mandikara dipikanya anu salawasna ngapi ngajaring mun ceuk bahasa urang mah naon badega atanapi baturna itunya asistena lah lamun bahasa gaya teh namanya Pandita Mandikara teh gaduh asisten gitunya mun ayeuna mah asisten gitunya mun Kang Deni teh mah asistena gitunya tukang bawaan kacapi tukang nyeunaan kopi gitunya tah Pandita Mandikara oge kagungan geuningan kanca nyaeta asistena atanapi anu purah di piwarang kaditu kadi atanapi tiasa oge disebat wakil saha atuh nyaeta wastana teh Manguyu kanca. Manguyu nya ieu. Manguyu kanca. Kiwari nuju remagan diangkir linggih ku Pandita Mandikara Manguyu Dewi Pergiwati kanggo aya nampi timbalan ti sang Panita. Meneko diparayuneun Panita ngeluk tungkul ajrih ningali pambor sang Panita. Pok sang Panita cumarios. Bagea incu kula. Dedeh gelis Pergiwati yap kahareup diukna no. Aduh nawuh timalan eyang cek Pergiwa kanca. Takapinun amal kaula Pergiwa ngahaturkeun semah pangabaktos kaunjuk panjenengan Kangjeng Eyang. Syukur ku Eyang ditampi cu. Duh putri dalam oge wayah dalam nyaeta
Pergiwati ngahaturkeun semahong artana maya eyang. Beda ieu mah yeuh leuleus. Peuyeul ieu mah yeuh incu teh. Bager pergiwati ditarima sembah pangabakti hidup ku eyang. Kumaha calager? Aya hibar eyang. Dina wakit ayeuna mah teu aya naon-naon, kaula teh sehat eyang. Syukur. Sok sanaos kaula ge nuju kayaan sehat eyang. Eta nu dipiharep ku eyang, boh beurangna, boh peutingna cu. Bagja geningan itu aya paman hidup Manguyu kapai nun ka dieu kahareup diukna Uyu. Aduh, dikapinu dahmal kan eta napi kulan pribados Manguyu ngahaturkeun semaha pangabaktos kahunjuk salira pangawulaan atanapi dunungan pribados nun. Syukur Manguyu. Kumaha pagawean teh beres? Alhamdulillah kulan pagadamelan tos beres, kebon tos rapi, atuh balong tos dipakan deui ku lauk. Kamari mah tos pajeng pan diica lauk teh. Syukur ya. Kira-kirana laukna seueur Manguyu? Ari nen pergiwa seueur kamari diical. Aya bejana di lembur ieu mah. Di anong kancana Manguyu teh majarkeun di banar lauk, padahal itu laukna nu kangjeng eyang kulan laukna mah. Mang teh majarkeun di banar lauk kulan. Sok bisa we ari Manguyu mah. Hasilna teh pan-paran terus kanggo jajan salira sapali, terus oge kanggo uang kas padepokan kulan. Syukur. Uang kas kadepang pang bisa aya nanaon. Pan penting urang teh nyadiakeun bisa aya dana tidak terduga teh Manguyu. Teu kapinu dama kulan. Aya naon itu aduh asa rareuwas itu ye. Pribados diangkir lingih kitu kulan. Kieu penting kaula teh. Sabab karempan ka melang kanu jadi incu padaya paribasa lirik nanggeui nog beubeureumm Manguyu. Leres ka anak anon ka incu malir ibarat nanggeui inog beubeureummna kulan. Aya paripaos cenah cek sepuh kapungkur langkung nyaah tibatan ka anak sorangan cenah kulan ai ka incu mah nya. Temal Manguyu bisa pisan ngarekat caritana tadi. Pok sang panita kedalisan deui nutup seukeut ka Dewi Pergiwati. Gelis Pergiwati. Tawuh timalan Eyang teh ngarasa kaget. Hidup akhir-akhir ieu duaan sering ngahulun balungkul tulang. Asa kurang berag lamun berag teh mah. Boh Pergiwati. Na itu aya naon itu? Cik gerak bebeja ka eyang. Anu sekaligus anu ngatik anjeun ti leuletik. Cek paribasana ngongklen ti lelemet di akod-akod ti zaman polon. Da batan kumaha. Hidup teh geus ditinggalkeun kudu jadi inung nyaeta inung hidup Endang Manohara anak kula. leres teh kapinu damel eyang. Cek Dewi Pergiwati bari ngeluk tunggul kanza. Tuantun padu tetrep sareng anu jadi eyang kawantu ajrih pamorna. Hidup berijeng eyang teh bunga boga incu anu binangkit kasohor di ieu pertapan mah Manguyunya. Atuh leres kulan nen Pergiwati teh istu jadi sabibiri hiji di padepokan mah kulan. Panggeulisna, pangmain cerangna, pangnengnongna pokona mah.
cecak Mang Mareus atuh teu penasaran asuhan Mang Uyu atuh kitu teh ya pinter na percis we Mang Uyu sugan mah. Ah, sok ngaku wae. Apa nih asuhna ku abdi kulan. Bener tuh Mang Uyu. Anu sekaligus wajib dihormat ku hidup. Entong ningali wujudna atanapi tong ningali wujudiahna hungkul Mang Uyu. Anu ngatik hidup milu hidup oge diatik dididik ku Mang Uyu. Di papagahan beureun dina tatanan kahirupannya Mang Uyunya. Seres nama kitu heuda kumaha atuh ngaraskeun kulan. Mode asa ka anak gitu. Hawatos pan itenden pergiwa tetetus teh aya ibuna gitu. Asa matak asa wajar gitu pribadi sapi hapunten gitu nen. Mun teh mampun mang gitu sok mamagahan ka nen heuda nya gitu. Geus teh asa-asa ka keluarga Padepokan teh. Atuh nuhun Mang Uyu katampi ku wayah panjenengan. Tah kitu geuning Mang Uyu. Teu nampek wae ai demi kahadian mah. Bisi incu kula nincak dina jalan salah bejaan ku anjeun Mang Uyu. Atuh tangtos distokeun diestokeun amanat salira kulan. Sok ras emut dina zaman kiwari. Gadis-gadis geuning nu ayeuna mah pergaulanana bebas teuing kitu mangke sok non asa paur kitu mudah-mudahan we nen mamoalnya. Kasieun jeung kerempan mang teh sok sieun hidup teh kabawakeun ku nu teu pararuguh anu teh. Mata ku teras we ku mang teh sok diaping dijaring kitu nya. Bisi hidup teh lunta tina kasusiaan salaku wanita. Sabab naon ari hirup jadi awewe mah reutik lingkang gede bugang kitu kulan. Bener Mang Uyu. Tah kitu pergiwati. Tembal sang panita madikara kan sa. Upami sakniteuna zaman ayeuna geranen barudak teh geuning ayeuna mah teu boga kabogoh, teu boga itu atoh boga kabogoh lalaki kasep, atoh boga kabogoh pamerena loba der. Kehormatan kewanitaan pikeun kadibikeun mang teh sok sieun mudah-mudahan salira nen mah kuatnya nenna ku iman teh kuat percanten didikan pun eyang non didikan eyang mahnya. Bener Mang Uyu. Papagahan incu kula sabab incu kula teh geus eueuh indungna. Anak kaula enang manuhara waktu ninggalkeun teh pan ieu barudak keur kaayaan leutik. Tak ayeuna balik deui aya naon hidup pangna sok ulang jentul gitu teh cu gerak blak-blakan. Nya gerak blak-blakan gak mang oge gerak blak-blakan. Ulah era bisi boga kahayang paku mang dilaksanakeun anu kadada kadoga mah. Bisi hayang rica-rica entog ku mang dipangricakeun. Aya sanes kesepuhan entog dipipir. Kan kareta teh lamun ngadenger rica entog si Bayu sok hayangeun eta teh. Piraku mau ngoretkeun bisi hayang masuk we tinggal mencit bisa gitu Mang Uyu masak entog. Ari kasepuhan mang teh baheula mah itu pernah jadi daftar baheula jadi master chef gitu. Cek Mang Uyu kan ce bari jeung heueuh teu leupas ti seuri ari Mang Uyu pan kitu. Di Padepokan teh eta mah Mang Uyu mah amis budi cenah kitu bari jeung tara lat gunyo non ocon banyol kasasatengan hayang ngabanyolan Mang Uyu mah geus jadi karakter meureun gitu namanya. Teu tara serius dina segala rupana Mang Uyu mah kos dalang palsu gitu mah gitu tah. Mang oge kadang sok ningal gitu nen duaan sok ting haruleung we ceng teh. Leuheung lamun ting haruleung teh kitu kos zaman ayeuna marahin game atau game online nyarpeng HP dan teu ku mang sok diperhatikeun teh ting ngereluh ka dina kursi aya naon ieu nen. Cik bebeja sami mang oge penasaran. Cek Mang Uyu sarua geuningannya sami cenah Mang Uyu oge penasaran. Pok sang panita manikara harita. Video akan segera dijeda.
Video. Putar video. Jeda video. Tah. Jadi Mang teh atau nepi eyang teh jeung Mang Uyu penasaran aya naon hidup teh. Terus kieu eyang kumaha teh teh pergiwati bejakeun wae wartoskeun we aceuk wartoskeun salesna mah kieu eyang Naon Su? ari kaula teh memang anu jadi indung mah kaula teh terang Kangjeng Ibu Manuhara tos kantos sok sanes nuju alit oge kaula terang raraina eyang. Terus Nanging parandine kitu eyang pamugi eyang ulah benu ceuk dewe pergiwa harita. Nah, make jeung rek benu sagala. Moal atuh nen make jeung rek benu sagala. Panya Mang jeung eyang rek benu sagala. Hoyong naon cu daripada teu da Mang. Bisa aya ka hoyong seblak atau nepi hoyong naon? Hoyong es ciming kitu naon di Purwakarta mah aya es ciming cenah tah. sanes Mang Uyu. Ayo ge bisi hayang meser. Non eta teh boneka Barbie gitu. Hayu urang meser jeung Mang. Sanes Mang Uyu sanes. Hoyong naon atuh nen? Ari kaula teh eyang saleresna mah wayah panjenengan teh ras emut ari batur mah rerencangan di pertapan dumuk indungna dumuk bapakna pun biang tos jelas Ibu Manuhara anu tos ngentunkeun ieu jagat pramudita nanging kaula teh hoyong terang anu jadi rama saha rama kaula eyang. Dedeh pergiwati eta anu dipika hayang dipika naon anu dipake huleung centul ku hidup teh. Leres kaula nun eyang saha rama kaula teh leres eyang saha rama kaula Tembal pergiwati. Oh. Janten ieu teh nen pergiwati teh hoyong terang. Saha ramana cenah sepuh. Kumaha atuh? Ya daya bayan salah kacida lamun kukula teu dibejakeun Mang Uyu. Oh, leres. Penting ku kaula kudu dibejakeun Mang Uyu. Saya mangga ngiringan kulan. Kieu anu sanyatana mah heug ku eyang dibejakeun ngan eyang rek ngamedar heula lalakon carita hidup baheula. Harita mangsa indung hidup keur lanjang aya nu datang hiji jajaka terah nagara Amarta wastana Arjuna nyaeta datang ka dieu ka eyang maksud anu jadi tujuan arek nginjung kecerik Jala Sutra nya ku eyang teh dibikeun nyaeta keur ngala lauk wader sabab bapak hidup teh ngaranna Arjuna. Kangjeng Rama teh Arjuna ti mana eyang? Ti Amarta terah Pandawa penengah Pandawa hiji hidup anu ngaran Yudhistira nu kadua hidup nyaeta Bima nu jadi di Munggul Pawenang jadi Arya nu katilu bapak hidup nyaeta Arjuna nu mangkuk di Madukara. Paman hidup oge aya nu kemar sarua jeung hidup itu mah lalaki nyaeta ngaranna Nakula Sadewa. Ular Gusti Nakula Sadewa jadi salira mah geuningan aya teureum ti ditu keneh kemar teh nya. Bener Mangguyu dalah ti dulurna oge heuti mangna aya geuning kemar Nakula jeung Sadewa. Tah hidup teh sanyatana mah putra Arjuna mangsa nikah jeung indung hidup jeung anak ama ngan teu lila indung hidup kaburu maot atanapi muksa. Atuh kitu cara nama
Ai Kangjeng Rama masih kene aya eyang. Aya kene. Malahan mah gera tepungan, gera penta doana. Sabab penting menta doa ti indung ti bapa. Euda ti indung meureun hidup sering jarah ka kuburan indung hidup. Tinggal aya nama gera tepungan. Gera menta dihampura ka bapa hidup nyaeta Arjuna. Gera menta jiar pidoa tinu jadi kolot nyaeta Arjuna. Atuh leres atuh eyang. Hidup gera menta jian pidoa kanu jadi inung atanapi kanu jadi bapaji. Malahan wayahna antur ku anjeun manguyu ka nagara Amarta. Jelaskeun ka Arjuna yen ieu teh anu jadi anakna kitu ti Endang Manuhara ti pamajikanana. Saya mangga. Ira kedah mios kasepuhan. Ulah diisuk ulah dipade non ulah dipagetokeun. Poe ieu poe anu alus gara ini. Mangga ngan abdi teh ieu aneh kulan poe ieu teh asa teu paraguh raraosan abdi teh asa rusras asa kareueum kulan kasepuhan. Asa kareueum ieu hapunten we bok beli patepung deui yeuh. Nah make jeung nyarita kitu. Tangtuna oge bakal pagih deui manguyu ari budak geus nepi maka ditu maneh mah balik deui ka dieu baturan kami di dieu. Bisi barudak cenah cicing heula di ditu. Nu penting mah anteurkeun ieu ka nagara Amarta atanepi ka Madukara. Ka menantu kaula ka Arjuna. Mangga. Atuh rampung daus dutas panganika eyang. Katigas kantun Pinara. Ulah bade miang bakal ka nagara Amarta ka Madukara nepangan Kangjeng Rama. Bral didoakeun cu. Harita sararea miang pergiwati kairing pengasuh anu utami nyaeta Manguyu. Keun urang teudeun dihandelem sieum urang tunda dihanjuang siang paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Urang nyaritakeun carita anyar. Kacaritakeun di perjalanan para Kurawa. Kurawa kan saya nya. Kurawa teh emot ti mana Kurawa teh cing? Ti nagara Astina. Ti nagara Astina nya. Para Kurawa kairing ku Resi Kombayana Citraksi Demarsa Parto Marmo Kiru Paksa Daluk Citra Daluk Cita Yuda Buma Wikata Jaya Jawikata jeung Nusanesna keur perjalanan milari nyaeta istri kemar kanza. Naon cenah make milari istri kemar nyaeta kanggo syarat ngiring saemara di nagara Dwarwati kanza Prabu Batara Kresna. Nyaeta ieu kanggo Mandra Komara anu bade nikah ka Dewi Siti Sondari. Baris ditikahkeun sing saha jalma anu hoyong ka Dewi Siti Sondari asal kedah nyaeta tiasa ngengingkeun atanapi dijajab ku istri kemar. Nah eta mata i para Kurawa teh saolah-olah keur ngiluan saemara, keur ngiringan saemara kan anu digemorkeun ku sang tenepi Sang Batara Kresna teh ya. Arita Amarsi keur aya diriung keureuh tina perjalananana capek cen. Para Kurawa sarana. Aduh. Anger Citraksi Demarsa Parto Marmo Kiru Paksa Daluk Citra Daluk Cita Yuda Buma Wikata Jaya Jawikata. Hingi. Duh, kos dalang we kan tanya pribados pada ada lindalang atunya. Lamun teu rame mah teu pantes lindalang nya. Ieu dalang kawe cenanya mun keur siaran mah dalang palsu meureun. Atanepi tukang dongeng palsu di nya. Make jeung ngadongengkeun nu kieu cenah lah tapi keun bae we dara ieu mah lumayan ya.
tadi denge-denge tukang dongeng dengan muji sorangan jeung muji sorangan tama leres ama nyengakeun sembah pangabaktos konjuk ama cek Aswatama harita bari ngeureuhkeun kacape teu kapinu damel kulan teu kapinu yu putra dalam Citra Yuda ieu ngaturkeun sembah pangabaktos eyang syukur para kurawa sehat carana pe cek Resi Kombayana kanza nya capek atuh capek ama aya leureuk cicing di dieu urang leureuk heula ngobrol para kurawa babala gonjangan anu gogoleran we aya anu ngarokok we aya anu ngame buku jeung laptop we aya eta kurawa ku beunghar-beungharna kaleuweung oge pikeun ka laptop pok harita Jayawi kata ngomong aing mah euy teu mawa ieu euy naon wifi leuweung mah wifi sia mah ge piraku di leuweung aya wifi jurig ceuk Resi Kombayana udah jadi teu bisa nyieun ieu teu bisa upload teu bisa upload eueuh jaringan di leuweung aduh ceuk Jayawi kata harita heuh di negara uploadkeun masuk ayeuna foto jeung selfie ceuk Resi Kombayana kaca haruruy jeung para kurawa ngareureukkeun kacape anu muka timbal jeung rea-rea deui ay kela itu sanu ka dieu itu aya lakna hei para kurawa aya naon ama yo itu diharap aya awewe diringkeun ku lalaki kabeneran awewe teh nyata kemar ieu anu di tangan ku urang-urang keur angger mandra kumara wah beres cik urang pegat para kurawa harita tekung silila pasaranog jeung nyaeta anu lumampah saha deui atuh anu lumampah teh nyaeta lintang ti manguyu kairing atanapi Dewi Pergiwati kairing manguyu kanca punten dibalik sampurasun kisila rampes kulaan rampes punten bade ngiring ngalangkung aduh nah imane ngomong teh kuat sabarakali kisila datos karakter kulaan punten ngiring ngalangkung hake ush gelis ama wish nah emane cicing tekop mangi anu gelis mending ngiler gitu kos operator leuweung seni wae tekop mangi siwi teh ama satu oke cicing urang tanya ceuk Resi Kombayana mending bari jeung nyengor ka Aswatama heuh ngomong wae Aswatama teh saha ieu teh nu ti mana kisila kula nepangkeun pribados teh manguyu nyaeta ti padepokan Anong Kancana ieu teh maksud nganteur putrina ieu teh putri kasepuhan incuna kula nya saha ieu teh nyaeta ieu teh Nen Pergiwa itu Nen Pergiwati jadi itu incuna Panita Manikara leres bagja kami geus ngadenge cenah ieu teh Manikara teh mitoha Arjuna leres atas sepuh leres yo manguyu bisi anjeun teu hafal doh bisi anjeun teu hafal ieu teh guruna Arjuna saha teh kulan nya ieu ti jajar Sukalima Amarsi nyata ieu Residrona ieu teh kasepuhan ti Sukalima teh aduh Gusti nu Agung bagja teuing bagja nyai ieu teh eyang hidup ieu guruna Rama hidup ngaturkeun sama pangabaktos ka unyuk eyang Resi syukur syukur gelis dodok teuing nah jiga indung Aswatama we itu gelisna incu diterima ku eyang cu ceuk Resi Kombayana da bari jeung nampanan
sasalaman jeung dua murang kali katut manguyu. Syukur Mang Uyu sehat di Padepokan. Aya hibar kulan. Kumaha panita manikara sehat? Aya hibar. Sabar kami teh ka ditu baheula we nganter Ki Arjuna. Nepungannya eta. Aya bejana we cenah ieu indungna budak teh geus di kieuna Dewi Manohara. Sumuhun Gustina panginten Ayuswa atuh da. Sing sabar geulis ditinggalkeun maot nu jadi indungnya cuk. Heukeun bae. Tong keung tong rempan hidup tetrah ningrat bapak hidup deh murid eyang atuh. Pandawa Kurawa teh cek paribasana hurung nangtung siang lempang bro di juru bro di pantong ngalah tengah imah teh jasa saha jasa eyang eta jasa eyang Sekresi Kombayana. Tah kanca hiji cermin ulah di aku teh gitu. Kasuksesan batur can tentu kasuksesan eta di ku urang. Da loba geuning anu jelema sukses pinuh ku perjuangan anu sejen kanca, termasuk nyaeta ieu para para Pandawa seeutik gedena Resi Kombayana oge ngiring partisipasi keur kasuksesan para Kurawa tanapi utamina para Pandawa. Ai kitu morogankeun kumaha eta para Pandawa kasohor kasup jalma gagah ladang ladang eyang tuh. Leres memang salir teh guru besar kulan ngadangu pribadi oge. Nuhun ari sehat mah nuhun. Udah kitu-kitu acan mah kaula teh kawajiban ka ditu anak ka dieu anak ka Kurawa anak ka Pandawa ge anak Mang Uyu. Leres. Salira mah dugikeun ka hararasil anu dididik ku salira mah. Keke ai Mang Uyu rek ka mana atuh ieu teh? Cek Resi Kombayana bari neuteub seugeut harita ka Mang Uyu. Salaresna mah kieu sepuh. Ieu teh murang kalih teh bade nepangan ramana. Arek nepungan bapakna. Saha? Nya eta nepungan nya eta Arjuna. Oh rek ka Madukara ka Amarta. Leres kulan. Kieu syukur memang bener bagja. Geura tepungan ku hidup ngan kieu ieu teh cu. Eyang teh kieu we Mang Uyu kami teh aya kabutuh ieu meungpeung asa paribasa monyet naik di bere taraje mogok manggih gorowong aya jalan komo mentas. Ari kitu naon sepuh? Itu Raden Mandrakomara putra negara Astina putra Angger Prabu Suryodana. Nyaeta keur ngabutuhkeun awewe Kemar keur milu saemara keur nikahna Lasmana Komara ka Dewi Sitisonari ti nagara Dwarawati. Ta nama kieu atuh Mang Uyu oge ne incu eyang. Ulah waka ka Amarta urang ka Astina heula. Rojong lanceuk hidup anu bakal rumah tangga. Bingah kulan aing ngadangu mah. Raden Lasmana Komara bari nikah nanging ieu punten sepuh teu sae. Aya paripaos abdi mineng ngadangu ceuk para sepuh para ulama atanapi kasepuhan anu tos ngadangu cenah lamun urang rek nepungan kolot rek ngadatangan kolot ulah wakaloba sumpung simpang. His. Da ieu ge sarua kolotna. Penting itu. Kakolot ka Arjuna penting. Atuh kaula oge penting pan kaula teh iteh bapana Arjuna iteh saolah-olahna eyangna ieu budak kudu tumut ka kaula oge da ieu tetep incu kula. Laras kulan saresna mah eta incu salira da incu murid gitu nanging pan iteh bade itikad hade budak teh iteh. Nyai mangker heula cu. Sae paman mangga ngiringan. Ieu budak teh bade ka ramana ulah waka diganggu ke sabada ti ramana mangga ku pribados bari ka dianterkeun ka nagara Astina. Teu bisa Mang Uyu. Teu bisa Mang Uyu. Kaula butuhna ayeuna. Ieu budak wayahna ku dibawa ka nagara Astina. Keun gampang ka Amarta mah dianterkeun. Teu kudu lumpang make kareta ti nagara Astina. Dijajab. Hayang ku mobil, hayang ku kareta, hayang ku kapal terbang. Teu bisa kulan. Ieu kaula kedah amanati eyangna
yen ieu budak teh kudu tepung heula jeung nu jadi bapana. Ai asa bangkang bangsat. Cek Dorna kanca. Dorna rada nyangangang hari teh. Malum ai Dorna mah kitu pannya babari ngulit bawang. Jadi pendapatna teh hayang bener cek manehna mung asup saran batur. Buka rasa yen dirina guru besar kanca. Ya Mang Uyu, wayahna bisa teu bisa budak kudu bisa kudu kabawa. Geus teu tiasa. Kaula wajib pikeun nganterkeun ieu budak kanu jadi bapana. Ai para Kurawa. Isi Mang Uyu geus teu bisa dibabadami. Hayo kepung aku bae maaf, kepung. Mangga. Caritana ieu Mang Uyu dikepung kanca. Mang Uyu jelema sakti mandraguna. Para Kurawa anu loba teh eleh ku Mang Uyu. Aduh. Bingung ieu. Anger Yayarata. Kumaha? Remersi. Iya si Mang Barakurawa dielehkeun ku si Mang Uyu. Eueuh deui hidup nu can maju wayahna. Bongohan si Mang Uyu. Panah ku hidup. Mangga. Yayarata harita kanca ngongkangkeun senjata anu baris ngabongohan ka Mang Uyu. Pasti tegenad non pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar papasten anu tumiba ka Mang Uyu kanca. Panah Jayarata harita ngawengkang ngapleusat tina gonewa. Lamun cuk dalam mah sir gitu tuh. Ning nang ning ante kulantara imah dongeng kan nya. Dateng gamelan ai dongeng mah nya. Harita panah ngapleusat. Syur. Ti gonewa srep. Keuna nyaeta ka ieu Mang Uyu. Pas pisan kana ti korona Mang Uyu. Allahu Akbar, naon ieu? Kurang ajar selicik para Kurawa. Cek aing oge si Mang Uyu ulah sok nentang goblok. Karena saya kedeng di modar sia. Allah, gelis pergi wati kasepuhan paingan kaula teh tadi tegenah rasa. Moal tepung deui jeung sarira kasepuhan, moal tepung deui jeung hidup. Pergi wati kabur cu, tinggalkeun Mang cu, tinggalkeun. Sae paman, kumaha atuh kumaha? Geus titis tulis nasib diri bagjab awak Amang. Da bagjad awak Mang cu wayahna daripada hidup kebawa ke negara Astina. Nu penting hidup selamat di para Kurawa. Wayahna lompat cik tinggalkan Mang buru ieu Mang geus sakarat awal. Allah Keras Mang Uyu ngaleupaskeun nyawa. Atuh pergi wati bingung nu teu manghitung-tung susah nu teu aya sudana kanca. Kitu kumaha ke lain. Tapi da amanat Mang Uyu kudu dilaksanakeun. Lain tega ninggalkeun layon Mang Uyu tapi amanat Mang Uyu anu kudu nepi heula ka nagara Amarta. Pergi wati. Hayo, urang lompat. Itu lompat itu awal lompat euy. Lompat euy. Tewak. Ya kumaha itu laptop tinggalin di laptop. Goblok semikiran laptop. Awe goblok. Hayo. Para Kurawa. Lompatan hudahkeun urang teudeun di handeuleum sieum deui. Tah, urang carioskeun ieu Raden Abimanyu kanca. Tah, ieu mah ye jeung cepot aya cepotan jeung Semar sapara kanca. Terus teu kabayangnya cepot oge dilebetkeun dongeng deui. Urang lebetkeun cepot ge nya jeung dawalanya sawios mangga keur pangrarame ngajarkeun teh Mang Bayu teh nya. Aya naon heula ieu teh ukulan? Aya naon heula ngeran ieu? Wah. Urang leureuh heula tina kacape wah.
Sae jang. Astra jinga dawala. Beli pak cek cepot jeung dawala lain pada manalator teh loba ngomong pada dewek mah cicing we lah teu butuh aya mah kunalator. Hihi dawala aduh beting euy hubet ilah juragan Abimanyu rek dilantik jadi kasatriaan di Pelengkawati bangkaning rek ditikahkeun heula ieu teh Gusti Arjuna bakal bebesanan jang asa ngawayang dewek mah euy tepikeun wae heueuh tak bijil dewek mah nalator lah loba ngomong cicing. Ku dewek anu dikuasai dewek nu ngomong. Jang heueuh bagja ieu di leo non di lain di leo atuh di YouTube leuweung seni na jing kana leo bari aing. Heueuh naon heueuh dewek bagja ning dewek teh bisa asup kana dongeng segala ieu mah lain dina wayang hungkul euy. Di channel YouTube leuweung seni itu jang. Nuhun kanu niten. Ulah bosen-bosen episode-episode nu sajengna. An itu kumana latorna kadang dibawa kadang teu episode kemarin mah dewek teu dibawa. Ada pek cicing si Bayu teh kudu milu cenah dewek oge keur pangrarame cenah jakeun teh. Yang euy teh juragan Abimanyu. Arek ieu arek non ditikahkeun ngan kudaya putri Kemar ieu teh. Tapi teu kekela-kela euy. Ari itu saanu ka dieu lompatan awe Dola. Naon itu saanu ka dieu euy. Waduh, anjir geulis euy. Dola. Tulungan. Tekung silila kanza. Ayeuna tulung-tulungan sing horeng anu minta tulung teh Dewi Pergiwati anu diudag-udag nyaeta ku para Kurawa. Bade ka mana nen? Ceuk Astra Jingga. Bade ka mana geulis? Ceuk Abimanyu. Itu bade ka mana neng nu gareulis teh. Yang bapak aing tingali euy, aing ningali awe mah kuat ngiler gitu tuh. Ku si Bayu teu panggih awe nu anyar ngiler gitu tuh. Ieu heubeut ilah. Teuing nalator mah, bager nalator mah. Modulator naon teh heuh. Penghantar acara gitu. Lain sok mau ka tukang dongeng cepot mah nya. Mau dibawa deui geus cepot ieu. Anu ti mana ieu teh salira teh nu cek Abimanyu kanza. Kaula teh Dewi Pergiwati ti padepokan Anong Kancana. Ti Anong Kancana jang. Inget keneh teh jang. Mohon Pak. Naon ulah? Ieu teh putra na ieu. Keke. Wah geuning bangun anu terang. Terang non. Ieu teh saderek salira, ieu teh ti tuang rama kapungkur nikah dek ka Endang Manohara kagungan ieu putri dua nyaeta ieu nen ieu jiga nama ieu. Ieu teh leres ti Endang Manohara inu non ibu salira teh. Cek Semar kanza sabadang dadarkeun riwayat. Leres aki. Yang ka Bapak Dewek nyebutna aki ka Dewek om meureun ieu. Kunaon atuh berarti ieu teh geuningan dulur kaula deudeuh hidup. Ieu kaula ieu lanceuk anjeun Abimanyu. Ieu teh Kang Abimanyu anu kantos dicarioskeun. Mohon geulis. Teu kagambar kanza pucarita antara Adi jeung lanceuk patepung. Sirih rangkul antara Abimanyu jeung Dewi Pergiwati. Dadah Kang kaula teh diudag-udag ku para Kurawa malahan manguyu jadi korban. Ya tak kaula teh baris di Canaka Nagara Astina kanggo ngiring saemara. Memang leres geulis. Akang oge sarua ieu teh keur ngiring saemara mogok maigi gorowong. Yuk tulungan akang. Sae kaula tangtu milih anu jadi lanceuk mangga. Pangwilujeng kaula kanggo salira. Diiring ku kaula Kang kanggo nikah salira. Para Kurawa amek kanza. Barang ningali nyaeta Pergiwati geus aya di babarengan jeung Abimanyu. Sanggeusna kitu inisiatif Jayarata. Harita barang arek neuwek Abimanyu ditangkap nyaeta ku Jayarata. Para Kurawa ngalingkung. Kumaha ieu?
Geuning itu bener para Kurawa. Hei Abimanyu, kadiekeun eta awewe, kadiekeun eta awewe. Bade naon Wa? Rek dibawa eta, rek dibawa eta awewe teh ku kaula. Ulah Wa ieu pan bade ngiring saemara kanggo kaula. Itu bisa wayahna Teu tiasa Wa. Ulah dugikeun ka ngaganggu perjalanan kaula. teu bisa dihindarkeun kanza antara Abimanyu jeung Kurawa dikepung. Ieu Abimanyu nalika bade kadeseh ieu Abimanyu da maklum atupan para Kurawa mah seueur. Abimanyu saurang uyuhan dikarepuk. Ari Dewi Pergiwati mah diamankeun nyata ku Semar. Bade sagegleun ditawaknya eta ku Jayarata. Teu kanyahoan kanza maklum di luhur aya nu ngaping nyaeta nonoman ti Pringgandani Raden Gatotkaca. Barang bade ditawak ieu Abimanyu ku Peso Jayarata. Cupureun. Harita Jayarata ditajong ku Gatotkaca ngagunakeun aji Brajamusti kanza. Brajawikalpa lamatan Dentawi Sesa jeung seceban teh eta. Para Kurawa diamuk ku Gatotkaca. Buyar katawuran. Aya si Gatotkaca, aya si Gatotkaca we. Kabur, aya si Gatotkaca mal kuat. Nanging kitu kanca perwatekna di dieu pergi ke uning kanca. Upami Gatotkaca ngambat ajian Brajamusti, pamunteuna sok robah jiga denawa jiga buta. Wos Gatotkaca kekerot sihungan. Ari Abimanyu mah tos teu aneheun deui oge para Pandawa sareng sanesna anu caket ka Gatotkaca lamun seug ningali Gatotkaca nuju ngamat Brajamusti. Urang ajar sia tiba heula ngan ngalilicikan wae para Kurawa. Edan sia cek Gatotkaca. Salamat Manyu. Salamat Kang, ngahaturkeun semah pangabaktos. Syukur. Aduh, aya juragan Anom nun. Salamat. Wah, selamat wah. Jang. Juragan Gatotkaca beda tuker ngamat Brajamusti. Brajamusti itu sia. Da wala da ingin nyaho Brajamustina terus eta meni diomongkeun deui. Rada lila episode ayeuna mah euy. Ukeun bae we atuh kumaha dekna. Nepangkeun Kang Pun Adi. Saha ieu Manyu? Ieu teh Pun Adi Dewi Pergiwati. Nyai, ieu lanceuk urang putrana Wabima. Ieu teh putrana Wabima ieu teh. Leres gelis. Ngaturkeun semua pangabaktos kauju Kang saha jenengan anak ieu teh Aki? Ieu teh juragan Anom nun Raden Gatotkaca teh ieu. Gatotkaca kanca neuteub ka Dewi Pergiwati. Di dieu Gatotkaca saumur demelah kakarek dina poe ieu poe sejarah pikeun Gatotkaca yen dirina nyaeta cinta ka Dewi Pergiwati. Teteupna tetep geget kanca. Estunya lain pupulasan nyaeta ka Dewi Pergiwati, ka Dewi Pergiwa maksud. Halo. Di dieu geuning rasa cinta kaula nu muncul teh. Nuhun ibu. Pemunut ibu, pembunut paman teh kaula kedah rumah tangga teh geuning tepung kaula ieu. Mudah-mudahan we ieu jodoh kaula. Perasaan Gatotkaca ka judi ku Semar Badranaya. Aduh, Jang. Juragan Anom atos Anom. Insya Allah aya kadar ti pangeran ieu pijodohan salira.
Wah kaula teh ite kunaon aya rasa anu beda tang tos aya rasa anu beda tos teu kena disaurkeun tos terang wa oge naon Kang teu manyu teu aya naon-naon manyu aya nama geura mulang urang geus saralamet ke ari hidup jeung saha ka dieu pergiwati pergiwa cik Gatot Kaca harita salar sama ka dia teh sareng Manguyu. waluh Manguyu na ka mana dipateni ku urang Kurawa. biadab urang Kurawa keun hiji waktu urang bolak-balik ku kaula Dewi Pergiwa oge kitu kanza barang nutup ke Gatot Kaca aya rasa anu beda kelet anu matak pamelet ka ieu Gatot Kaca tu bisa digambarkeun ieu Gatot Kaca jeung Pergiwa baring supagi bakal kasamper deui nya jalan cerita Pergiwa Pergiwati kanza urang tundu di handeuleum sieum urang tunda di hanjuang siang paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui keun insyaallah episode anu salajengna urang dilajengkeun nyaeta ka cariyos Gatot Kacakrama kanca kumaha naon cenah Gatot Kacakrama teh naon wae tah keun urang antos dina episode anu salajengna ngahaturkeun nuhun ka sadayana anu parantos ngabandunganna ieu teh digamarkeun nyaeta ku pribados ku mangrupi dongeng cariyosna tos tepung di antara Pergiwa Pergiwati sareng Arjuna sararea tos araya di nagara syukuran ku tiasa tepungna ieu Pergiwa Pergiwati teras oge Abimanyu langsung ditikahkeun lajeng oge diangkat jadi satria Plangkawati kabungahan kagambar teu bisa non kabungahan jeung ngabagjaan teu bisa digambarkeun ku carita sanajan endahna basa tah kitu kanca tutug laku cacap lampah dina cariyos Pergiwa Pergiwati hiji waktos urang sambung deui nyaeta dina episode anu salajengna rupina nyaeta dina jejer cariyos episode anu salajengna teh nyaeta Gatot Kacakrama masihnya saheulaanan mah urang tundun heula hapunten nu kasuhun cemar hapuran nu kateda kasadayana Kang Deni bok bilih salami nyanakeun ieu pedaran dongeng seueur lepatna tibatan leresna bok pilih kurang utami boh dina sorana boh dina ngatur musikna boh dina audio na utamina hapunten nu kasuhun jemar hampuran nu kateda kasadayana wilujeng nongton di episode-episode nu salajengna anu baris ditayangkeun teras nyata ku channel YouTube Leuweung Seni ulah hilap diantos komena diantos like sareng subscribe-na oge diantos saran sareng kritikanana ti sadayana kanggo kamajengan ieu acara dongeng Sunda anu ditayangkeun di YouTube Leuweung Seni sakitu anu kapihatur kanca hapunten anu kasuhun jembar hampuran anu kateda bobot sabaran sareng sapakan nada agungnya para lunda jemar panghampura hati sadayana salamet anu ngadangukeun salamat anu didangukeun sekali salamat tetap salamat urang kieu kanca kopi pahit jangan diminum Kang Deni pamit assalamualaikum.